Cevi, perkenalkan nama abdi Jenny Agis Angelika dari kelas 10-12. Pidato yang akan abdi bawakan yaitu pidato sentimental. Shalom, kasadayana hadirin anu dipika hormat. Hapunten, dina danget ieu abdi hoyong nyarita sakadem nyalira tina jero hate. Teu karasa, waktos geus lila urang babarengan, geus loba kenangan, suka duka nu parantos dilewatan. Unggal seri, unggal canda, unggal pasualan nu urang hadapi, ayeuna karasa pisan hartina. Sadayana, parantos janten bagian tina hirup abdi. Aranjeunna sanes ngan ukur rancangan, tapi parantos sapertos kulawarga. Atur nuhun parantos nampi abdi kalayan sagala kakurangan. Dinten ieu, abdi kedah nyarios pamit. Sanajan berat, tapi hirup tetap kudu maju. Mugia tali silaturahmi henteu pegat. Sareng mugia urang tiasa patepang deui dina mangsa nu bakal dateng, dina kayaan nu langkung hade. Hapunten upami salila ieu aya kalepatan, boh tina omongan, lampah, atawa tingkah laku. Kabeh eta sanes kusabab benci, tapi kusabab abdi manusia biasa, nu teu luput tina kasalahan. Sagala nu sae mugia janten kenangan, sagala nu goreng mugia dileungeutkeun ku hampura. Hatur nuhun kana perhatosana. Hatur nuhun.